kene susunan ku hatiku. Lain susu tak bisa dibongkar pasang Iya dong. Silikon. Kahanapna tuh kahanapna. Jauh-jauh dari kan. Tapi alhamdulillah ini nepi oke kayaknya. Alhamdulillah nepi oke kakek keluarga besar Bapak Sate. Pak Alim. Salim, benar Mas Salim. Kita Mas Salim. Ya sadang Bu. Lain udah asal nyari cangkeng ninggalin lagi gitu atau teh? Hah? Ibu Ai. Sadang etana bapak besarna pangantena neng desa teh dianya. Mohon. Neng dia sareng maca gemilang. Gemilang mau sekarang toko bener? Gilang. Keluarga besar di Cibatu Kecos kan? Ih, Cibatu Kecos nah. Batu Karut. Itu biasa eutik saya di Karut. Di Karut terus. Nya Cibatu Karut. Bapak Dodi sareng Ibu. Masih aya teh Pak Dodi nu teu bati Karut aya keneh teu? Aya keneh Cibatu Karutna aya keneh nya. Pak Dodi aya keneh. Kenal teu sareng Pak Dodi supaya kenal gitu. Panggeus mandok kita. Lu kunaon atuh da make berang-berang teh ka dieuna. Hah? Make berang-berang teh atuh da dalila kada buan cenah tadi teh. Cicing Tadi teh rek PHP-keun cenah kan mun aya teh cenah Pak masihkeun ieu cenah tadi teh. Cek Pak Dodi. Heuh. Tapi kare amplop cenah. Udah Pak Dodi teh. Cenah cek Pak Dodi pikir. Cicing heula. Anjir, pas dulu kita sih ke oncom. Wadai. Dah kumaha sih Pak Dodi teh cenah. Cek Pak Dodi teh cenah. Teteh cenah Pak aku teh pernah Oh, manggilna teteh saking sayang udah. Cenah teteh cenah wayahnya cenah. Wayahna pun wayahnya. Wayahna aduh gitu wayahnya. Cenah angkar ngahibur cenah di ditu cenah dia bilang ikut aku teh Oh, boleh-boleh gitu, aja cek aku teh. Tes aku penting ngawe-aan we ka Eta teh buka subuh teh nya. Paingan parona teh pokona kurang sare Pak Dodi teh tadi teh. Eta teh Baru chattingan udah jeung teh teh. lu kita subuh dah teh. Pak Dodi kene geus balik cenah ada pertemuan. Mangaden ngeun. Aya sareng iya tuh Bapak Hajat teh kenal teh. Hah? Sareng Bapak Hajat teh ieu. Jeung pas Salim. Sareng aya puan sareng Pak Salim. Ya Pak Salim. Pomo we ayeun Pak Salim mah. Lain curiga bangun aya urut-urut naon gitu jeung Pak Salim teh. Era di Abu Ai kan dia jadi cakar aing Bu Ai. Tok tarik teh ngomongna tok tarik teh. Tok tarik teh ngomongna. Naon cenah? Da cenah kieu cek wae ditemu Kumaha sih? Itu ngomongna. bapakna cenah aya di rumah tangga di jeung manehna we cenah. Lu kieu ngomong teh. Udah lumayan we cenah janggo bot geuneun cenah. Dari itu cenah aya kandang hiji deui nu aing teh dianggap doma. Lain dianggap doma, lain. Naon? Manila. Ah bohong eta aku aing. Maaf. Ya. Pas Salim lagi sakadieu mending geus gigagutak-gutak kapun. Pan GR aku mah. Pas Salim mana ya tuh Pas Salim? GR aku mah naon teh. Pas Salim, salam teh hayang pas salaman teh. Kacan kewe cenah jadi mas darajekeun. Oh gitu, ada juga. Tadi ke pempang di pom bensin. Kenaon? Teu kenukerkeun tinggal naon. Kumaha atuh eta teh mah geuningannya tos bisa nonton ieu teh. Ari ieu teh bintang tamu teh bade ngahiburna ku cara naon? Pilih ku cara naon ngahiburna? Eta teh bade ngahibur di Nya teh. tuh nyanyi merendahin tuh. Ari ngadebus mah. Habis ya tarik mencet tahun gitu tah. Bade nyanyi barunya. Nya bade nyanyi mah khusus ka keluarga besar Bapak Salim. Dengan geus ngesan tatan di TIP. Bukan. Amun. Dasar hewa pira gue penyanyi dandanan kieu nya punya. Naon Pak Haji lain. Eta ingat. Pak Haji teh kawahan ningalikeun ka dieu mah power ditinggalikeun wae teh. Emang apaan? Emang aku wanita apa sih? Ya Pak Salim.
bias gitu nyium teh. Tuh kalau pasan nih payet. Atau main letak wae nonton. Pasalin tuh, aduh pasalin. Pasalin, punten kelepasan teteh teh. Mungkin Pak Dodi atau Pak Besan, anu biasa aya ken. Eta Pak Dodi. Aduh, Pak Dodi. Hari pasalin melek ku Pak Dodi, atuh panjang geus melek. Eta ti Pak Dodi dia. Pak Dodi. Mah pasalin nah teu mere atuh. Jan suka. Bisa mere. Turun Pak Dodi. Bener. Kamarinya aya cerita saeutik. Kamari ngalamannya, kamari caritanya cerita. Aya nu hajat. Sawer. Aya bintang tamu dibere duit 100.000. Terus Maot bintang tamuna eta. anu benar. Bener na oke. Lagi. Pak Dodi rumah ingetin bae. Rumah ingetin bae. Tah lamun 300.000 mah teu tapi ibu Mah, moal mun 300.000 mah. da kamari ge urang main di Bogor. Kumaha geuning Bogor? Mana duit ke urang ge. Kumaha? Cerita nate dicopot teh ku MC da urang joget. Apa teh MC nate yeuh mending naik mah di tengah di luhur panggung teh kikieuan. Aman. Mending mung eleh pisan ibunya teh. Nah, mau ngele da bisa 100.000 nya ya. Pun diurang doakeun ibunya, ieu bintang tamu teh sih. Ngesang susu aing we. Lain saya sama teh bau oli. Kenaik ah. Si bageur. Kaki sulet. Naon sih teh? Susu lepet. Tapi udah rata gitu nya. Ya. Tapi dah lumayan sih. Atuh Pak Salim tah berwani Pak Salim. Pak Salim. Awas. Pak Salim. Salim. Atuh itu nanya. Pak Salim. Buai. Saya ibu Dori itu ibu Etina tuh bu. Ibu Eti tadi mah ya Meda. Ibunya Ibu Eti. Kadian. Ibu Eti. Aing asa-asa doger saking gitu atuh. Tenang. Kewer paneri Pak. Lain sih bapak sampai tewak juga nanti. Ibu Ain Kadian. Ibu Ain Kadian. Ibu Ain Kadian. Awas. Ibu Ain Kadian. Ibu Ain Kadian. Aduh Bu Ain. Bu Yeti. Aduh Bu Yeti. Berarti Bu Yeti mah. tolong maka urang berarti teh mah nyaho ngaran tamu rupa. Eta tadi ge nyaho anu kuduna eta. Na YouTube. Lain mere masihan. Masihan. Alhamdulillah dikubageun Ibu geuning. Yeti ada kocak. Kamari di ditu. Aya ibu hajat, bintang tamu, aya duit 50.000. Da eta bintang tamu nanti langsung jadi betul. Lalu ini petang. Geus takdir sia. Aduh teu beunang dibobodo euy ieu mah euy. Takdir sia teh. Teu beunang dibobodo aya mah duh sebentar. Aya urang nyanyi we lah. Sok Ya Ibu Aing jeung Bu Yeti kata dia mah. Nah Bu Yati, Bu Aing mah Pak Dodi, Bu Aing mah Pak Salim. Eta kieu. Ulang kurang patukeun kajeung geus patukeun. Bae lah patukeun kieu. Lain eta lain make baju kieu wae nyanyi teh. Teu ido euy, asa teu pantes katinggalina. Eta geuning suami. Teu pantes nya katepun lagi. Kudu seksi apa nyanyi mah? Eta suamiku can balik-balik. Meni oh eta teh nya. Bageun bae bani ku Satya eta teh. Buka aja. Buka atuh. Pak Haji kayaknya tadi buka Pak Haji ieu anu anana. Tuh. Buka cenah. Seksi suami seksi. Lain. Punten para hadirin coba aja buka. Nyayang kuat Bu Haji ngepaput Meni geuleuh. Buka. Astagfirullahaladzim. Pak Haji buat melohot Pak Haji ah.
teu pantas. Teu nyambung ka luhurna kitu ka hadapna kudu beda. Ulah kitu. Kudu seksi. Teu nyambung. Tuh Pak Haji oge masikin molotot tingali. Pertama ini tur di itu di Cisaat dirojok ku budak. Atuh ditemong-temong badanna. Lain gitu pasti gitu konten kena. Teteh cenah eta jeruk asap. Emang mau ngajeruk hari teh meureun nya? Selain jeruk, Naon merasa? udah dikitu kali seul. Kadi mau buka pot, kadi mau buka. Buka. Ya, bukanya. Aku bebe bicara buka, aku bebe bicara. Eta artisnya si Puna di Jawa ya. Siga artis Korea, kenapa? Kata. Teteh. Bujur kamu ya semaju-maju deh. Ya dong. Allah, ini pun ngelawak. Lu ada mau dimancung pisan bujur euy. Mungkin bujur aing teh bebaskeun ngan lu ngalakuin. Teteh pada nyanyi? Nyanyi ada teh. Teteh gaduh lagu naon tah? Lagu Sunda. Enak orang meo orang Sunda, padahal orang Sunda. Ya apa di Bogor teteh teh benernya cara lepas beureun heuh. Nana. Lain kamari teh aya uci, lain. Kamari aya uci teh apa baru kuliner jeung baju euy. Kita nanyakeun jadi ya kunaon gagarekan cek aing teh kieu. Sia mah teh nyahoon. Naon eta teh? Teu cocok kabeh gitu. Batur mah kabeh teh upelnya, ieu mah diinum pas round up. Ayeuna urang lagu Sunda we. Sok lagu lah. Kami keluarga besar.